Ya Allah, gening ieu wujud tangtung inung anu salami ieu ngaroro. Tim Olok Kejo Selamat menunaikan Kenangan si ibadah Muhi. haji ya, ibadah haji buat Muhi ya. Selamat ini ada rezeki ya. Selamat menunaikan pokoknya malah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Abdul Muhyi bin Abdul Hamid Jawaduka binti Ais Marhamah bimahri sitata Zarman min dahabin Biltu nikaha wa tazwijaha bimahril madkur naqda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, ya Karim, abdi beretih kasaean sareng karidoan dina pirang-pirang perkara anu ku abdi lakonan ya Allah. Ya Allah, tentremkeun hate abdi, tiiskeun hate abdi, sadarkeun rasa abdi ya Allah, usikeun balikeun ya Allah, rumasakeun sakan abdi eling kana kewajiban hidup abdi ya Allah. Kewajiban hidup abdi ibadah ke Allah, kewajiban abdi ngabakti ka ibu rama ya Ya Allah, gening ieu wujud tangtung inung anu salami ieu ngaroro ngaping
ngadama-dama siang wengi teu aya kendak asa kamari diaais dititimang enyana ayeuna baris pamitan geus ngalengkah ka alam rimitan deudeuh anaki asa kamari diaais diaakon asa kamari ditutuyun keneh parijeng ogo ayeuna geus dewas teu karasa ya Allah kasep geulis inung tungkulna rahayu bapak takalna darajat Pangeran hamun nurunkeun karidoan ka hiji jalma saumpama eta jalma teu aya karidoan ti inung jeung ti bapakna lumuh da geuning inung ti kawit nganung salapan sasi lamina lempang rumangiheun kumpul kereyeungan nangtung lalimung sare arareseja tiup madu yang munyar barinyana tepaduli eta nu jadi inung nepi ka anjeunna ti paparan nahap-nahapkeun tenaga rotojer bari burial buncelik megat-megatkeun urat mencratkeun getih ngajerit alasan langit baceat alasan jagat nanorkeun hawa ngababarkeun hidup ka alam dunya kok bae ah nyawa aing asal anak aing salamet ka alam dunya eta pengerbana di inung sakitu-kituna kasih tepaduli nyeri tepaduli naon teu aya tungtungna teu aya kerat deudeuh teuing inung deudeuh teuing kasep geuling